Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala mu'alif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Tanawa'at ajnasul a'mali litanawu'i waridatil ahwali. Tanawa'at warna-warni naon ajnasul a'mali pirang-pirang jenis amal alal amilina ka jalmi-jalmi anu beramal kabeh litanawu'i waridatil ahwali karana warna-warnina pirang-pirang warid anu nimbulkeun pirang-pirang hal. Ail waridati tegesna pirang-pirang warid alati anu tuntiju anu ngabuahkeun ieu lati ahwalan kana pirang-pirang tingkah atanapi hal qaimatan anu tumetep bikulubihim dina pirang-pirang hatena amilin tak tadi anu ngamistikeun itu waridat mailahum kana condong na amilin ilatil kal a'mali kana itu pirang-pirang amal aw waridatin atawa pirang-pirang warid hiya anu ari waridat al ahwalu eta pirang-pirang ahwal pirang-pirang tingkah. Fa innal warida maka saestuna warid qad yusama eta terkadang dingaranan ieu warid halan kana ngaran hal kama saperti perkara sayati anu bakal datang ieu ma yakni ngamaksud kuring saur musonib anna ba'dul muridina kana saestuna sapalihna pirang-pirang murid tajidu eta bakal manggihan anjeun huka ba'dul murid mustagilan kana anu katungkul bisolati ku salat wa ba'dhum sareng sapalihna muridin bisyami ku puasa wa hakada sareng saterusna wa sababu dalika sareng ari sababna tanawa'at ajnasul a'mal waridun eta ayana warid ilahiyun anu bangsa pangeran iktado anu ngamistikeun warid mailahada kana condongna ba'dul muridin ila kada kana salat wahada sareng condongna ieu ba'dul muridin ila kada kana siam wayam bagi sareng misti likuli ahadin pikeun saban-saban saurang naon aya mala yen beramal kulu ahad bimuqtadha mailihi kana anu dikudukeun condongna kulu wahid al madkuri anu parantos dicarioskeun ilam yakun lamun teu bukti kulu wahid tahta tarbiyati syaihin eta aya di bawah pengurusan nana syekh guru wa ila sareng lamun teu ilam yakun tahta tarbiyati syekh fala yastagil maka ulah katungkul kulu ahad bisyai'in kana hiji perkara ila biidnihi kecuali kalawan idzina syekh wa iradatihi sareng irodahna syekh wa hasilu dalika sareng ari kesimpulanna itu tanawa'at ajnasul a'mal anna tanawu'al aurodi eta saestuna warna-warnina pirang-pirang wirid fi hakil murid di hakna murid as-sadiqina anu bener kabeh nasyiun eta anu bijil anu timbul antana wu'il waridati tina warna-warnina pirang-pirang warid ala kulubihim anu aya dina hate-hatena muridin payam bagi maka misti
likuli muridin pikeun saban-saban murid naon aya mala yen beramal kulu murid bimuqtado waridihi kana anu nuduhkeun anu datang ka murid bisyaratil mutaqaddimi kalawan syarat anu tos ti heula walaya malu sareng teu beramal kulu murid bimuqtado waridi ghairihi kana anu nuduhkeun warid salianti kulu murid walaya taridu sareng henteu nentang kulu murid ala dzalikal ghair ka itu lian kulu murid fi adam istighalihi dina henteu katungkulna ghair bima ku perkara istagola anu narima katungkul bihi ku ma saha huwa kulu murid. Sumaqala teras ngadauh musonib al a'malu suwarun qaimatun matana kitu. Al amalu ari pirang-pirang amal az-zahiratu anu zahir suwarun eta saperti pirang-pirang awak qaimatun anu ngadeg aikal ashkhosi tegasna saperti pirang-pirang awak alati anu laesa anu teu aya piha eta tetep dina ashkhos naon arwahun pirang-pirang nyawa falanab a maka teu aya manfaatna eta tetep biha kalawan lati wa arwahwa sareng ari ruhna amal alati anu biha ku ieu lati hayatuha ari hirupna amal wana puha sareng manfaatna amal wujudu siril ikhlasi eta ayana rahasia ikhlas ay sirun tegasna sir huwa ari sir al ikhlasu eta ikhlas piha dina amal wal ikhlasu sareng ari ikhlas yahtalipu eta narima beda-beda ikhlas bikhtilafin nasi ku narima beda-beda na manusia fa ikhlasul ubadi mangka ari ikhlas na pirang-pirang hamba ahli ibadah salamatu amalihim eta salamat pirang-pirang amalna ubad minaria itinaria minaria iljali tinaria jali wal khofi sareng ria khofi wa kulima sareng saban-saban perkara pihi anu tetep dina emak teh hadun ari aya bagian linapsi pikeun nafsu falaya maluna mangkan teu beramal ubad al amala kana hiji amal ila lillahi ta'ala angin karana Allah ta'ala tolaban karana milari lisawabi kana ganjaran waharoban sareng mabur minal iqobi tina siksaan ma'anis batil amali sarta manteskeun nana amal ilaihim ka ubad wal itimadi sareng tatagenan alaihi kana amal fitah silima dina ngahasilkeun perkara dzukiro anu parantos dicaritakeun ma wa ikhlasul muhibbin sareng ari ikhlasna muhibbin jalmi-jalmi anu cinta ka Allah huwa eta ari ikhlasul muhibbin al amalu eta beramal lillahi karana Allah ijlalan karana ngagungkeun wa ta'diman sareng tegasna ngagungkeun li annahu ta'ala karna saestuna Allah ta'ala ahlun eta ahli lidalika kana ijlal wa ta'dim lali qasdi sawabin lain karana ngamaksud hayang pahala wala harobin sareng lain karana mabur min iqobin tina siksaan walida sareng tina kulantaran kitu kulantaran ijlal wa ta'diman qolat parantos ngadawuh saha Rabi'atul Adawiyah Siti Rabi'ah Adawiyah ma'abadtuka kana lapad ma'abadtuka teu ibadah abdi kaka anjeun khaupan karana sieun minarika tina naraka anjeun wala tom anjeun teu karana toma fi jannatika dina surga anjeun panasabat tuluy manteskeun Rabi'ah al ibadata kana ibadah ilaiha ka Siti Rabi'ah wa ikhlasul arifin sareng ari ikhlasna arifin suhuduhum eta nyaksina arifin infirodal haqi kana
infirad nyalirakna Allah bitahrikihim ku ngusik-ngusikeun arifin wa taskinihim sareng nyicingkeun arifin min ghairi ayyarau tina teu yen naringali ieu arifin li anfusihim kana awak-awakna arifin fidalika dina tahrik sareng taskin haulan kana daya wala kuatan sareng kakuatan mangkan teu beramal arifin al amala kana hiji amal ila billah angin ku Allah labi haulihim lain ku daya arifin wala kuatihim sareng teu ku kakuatan arifin wahada sareng ari ieu ikhlasul arifin arab mau eta leuwih luhur mimma tinimbang ikhlas qablahu anu tetep madina samemena hada sumada karo teras nyarioskeun saha sumada karo teras nyarioskeun musannif rahimahullah makana perkara yu'inu anu nulungan ma alal ikhlasi kana ikhlas wa yuhasiluhu sareng anu ngahasilkeun mahu kana ikhlas biqaulihi ku dawuhan musannif wallahu alam.